Kacaritakeun di hiji imah, aya sakumpulan barudak sakola anu keur ngerjakeun tugas kerkom. Barudak eta nyaeta Ayu, Mita, Cynthia, Budi, Randy, jeung Yusup. Maranehna kerkom di imahna Ayu anu deukeut jeung leuweung. Maranehna sibuk ngerjakeun tugas basa Sunda ti Bu Lilis ti sore balik sakola nepi teu karasa waktu geus ba'da magribna. Tapi si Ayu asa beda ti biasana, ti balik sakola nepi karek beresna, kalah loba ngahuleung. Jol manehna teh ngomong, Mali, Roy, kalau tiba-tiba ngomong gitu. Mali Gramit, kejadian aneh, kenapa kabur ke Mali? Mana. Alah, anu kitu dipercaya aya mah geus zaman kali, aya mah geus zaman modern. Ngomong teh sembarangan gitu hayang disentil ha. Bener oge sih Ren, sarua aku ge kurang percaya kan kali itu teh. Maraneh mah kalau ngomong kieu sieun ye. Maneh mah sieunan ningali mukena di kamar indung ge langsung ngobrol di calana. Itu atuh eta teh kan aib urang. Kenyataan emang gitu kan, dasar we anak bun-bun mah. Geus lah urang balik ke laut aing mah. Kira-kira si bun teh ulah pabrik pamali. Menurut lah mau tarik di rumah aing. Kira-kira urang ngilu ya. Geus kitu, maranehna balik ka imah. Ngan di tengah jalan si Budi ngarasa aya nu beda, nepi ka teungeunna hate. Anu beda teh dengan naon? Sikap dia ke si aku. Maneh mah bucin wae Asli gitu kan juga aya nu nuturkeun. maneh mah Asli maneh mah teu percayaan ke urang. Si Randy mulai ngerasa aya nu beda pas si Budi ngomong gitu. Tapi manehna tetap teu paduli. Tuluy wae neruskeun leumpangna. Kalilaan si Randy ngerasa lamun si Budi teu ngomong-ngomong, karasa aya nu noel pundukna. Randy geus kitu aripek pas manehna ngalieu ka tukang, si Budi geus eueuh di tukangna. Tapi manehna tetep kene ngalanjutkeun lempangna. Sabab penasaran si Randy ngaliuk deui ka tukang. Manehna ruas nepi ka ngajorowok. Ari maneh kunaon jiga nu ruas kitu? asa maneh mah di tukangan mah eueuh. Kan tadi orang geus ngomong rek jangan heula maneh mah kalak ngaweuleung kos mikiran mantan. Iraha maneh teh nu sieunan. Maneh mah geus lah. Saban si Randy jeung si Budi rek nepi ka imahna masing-masing, ti kajauhan geus katingali lancakna si Randy keur nungguan di hareupeun imahna. Sabab si Randy na acan balik wae. Ti kajauhan katingali si Randy lumpat siga anu kasetanan. Pas nepi ka hareupeun imah, lancakna langsung ngomong. Ka mana wae ulin teh nitara apal waktu mana geus bagering deui. Atuh abdi teh imah si Ayu kerja kelompok presentasi isukan. Kayak deui lamun rek rekom baliknya ulah magrib, pamali. Muhun Yang geus lah ayeuna mah hayu urang balik ka imah. Di tempat lain nyaeta di imahna si Ayu masih kene aya babaturanana anu acan barali ka imahna. Nyaeta si Cynthia, Yusuf jeung si Mita. Maranehna masih kene betah di imah si Ayu nepi ka peuting. Sabari nungguan dijemput ku bapana, si Cynthia kalah neuk teu kuku di hareupeun babaturanana. Ningali si Cynthia neuk teukan kuku ti peuting, babaturanana langsung mere nyaho sangkan manehna ulah neuk teu kuku ti peuting da kusabab pamali teh. Terus apa dong kuku malam-malam? Kan gak boleh. Kagok piu, soalnya kalau gak dipotong suka gak enakeun. Tapi kan ayeuna geus penting, nah teu isukan wae. Dah kagok atuh hiji deui itu. Kadeing pamali cekelot ulama teu kudu penting. Sabab pisah kejadian anu teu dipikahayang. Suk ulah sok nyingsiran gitu. Lain anjing seunan ngan mere nyahungkut. BTW, teman-teman aku pulang duluan ya. Soalnya si Bapak udah nggak jemput di gang. Mau diantar nggak? Gak usah, aku sendiri aja udah terbiasa sendiri kok. Oh, dadah. Dah. Si Cynthia langsung wae lempang ka gang saenggeus pamitan heula ka babaturanana. Pas nepi ka gang, si Cynthia nungguan heula bapana sabab can datang keneh. Teu lila aya telepon ti bapana anu mere nyaho yen bapana teu bisa ngajemput manehna. Sabab ban motor bapana bocor. Si Cynthia langsung ngawanikeun maneh balik sorangan. Padahal jalanan teh geus sepi pisan. Sieun kieu balik sorangan teh. Terus asa merinding kieu deui. Naon deui ieu? Aya nu ngajeng utiung sagala, nu jail pisan.
Si Cynthia sadar manehna teh balik sorangan. Geus kitu luak liuk ningali saha palaku anu narik tiungna, tapi ngan aya manehna sorangan. Geus kitu manehna ngarasa aya nu ningalikeun manehna ti kajauhan, tapi manehna tetep ngalanjutkeun leumpangna. Nyadar yen anu ningalikeun teh lain jelema, nyaeta Kunti, si Cynthia langsung lumpat ti tatarajong. Sanggeus nepi di imah, si Cynthia langsung nyaritakeun ka bapana naon-naon bae anu kajadian di jalan pas manehna balik tadi. Bapak, tadi Neng liat Kutai di jalan. Hah, Kutai, ngomong teh cing bener atuh Neng. Sok ayeuna mah tenangkeun heula. Aduh Bapak, sanes Kutai tapi Kunti melompat Neng tadi di jalan si anu bade ngalabrak wae. Astagfirullah manya Neng. Nyato saya nama gerak kacai kudu minta perlindungan ke Allah Subhanahu wa taala. Nuhun atuh Pak. Beda deui kaayaan di mana si Ayu anu aya kene saware babaturanana nyaeta si Yusuf jeung Mita. Asa pengenah hate pas si Cynthia pergi. Bener nih, ayeuna mah loba ngadoa we. Di imahna si Randy timulai manehna balik ti Kerkom nepi ka ayeuna si Randy katinggalina jiga nu teu ngarenah awak nepi ka lanceukna hariwangeun ka adina. Kenapa Randy jeung teu ngaranah awak kitu? Nah, tos aya nama gerak salat heula terus baukeun. Isukanana maranena sarakola asup jiga biasana maranena ngarumpul di meja pang tukangna nyaeta meja si Budi. Ngan aya nu beda ti biasana. Babaturanana aya nu teu asup sakola. Teman-teman, apal teu? Apa naon? Si Randy cenah mau asup sekolah. Asa kamari mah tuh kuna naon da? Cek si Aana demam tinggi cenah. Nah habis sakagering kitunya. Wih sekolah orang ngalong si Randy weh nya. Boljuk tuh. Ah, naon boljuk teh? Meni kudet pisan eta mah boljuk teh hartina boleh juga. BTW, kemarin teh aku wis sorangan hayo ih. Lainna kamu teh dijemput ku babek kamu nya. Olehna jemput kamu teh. Ih, tahu ba, kemarin teh aku pulang sendiri, soalnya bapak aku gak bisa ngejemput, gaban motornya bocor. Jadi aku teh pulang sendiri. Terus kumaha tuh? Pas di tengah jalan, aku teh dipelongin ku Kunti. Astagfirullah, dipelongkeun balik teh kuntina. Nya henteu atuh, boro-boro dipelongkeun balik nu aya urang sieun langsung we urang teh balik sorangan. Saenggeus balik sakola, maranehna langsung ngalongok ka imah si Randy bari mawa tuangeun keur babaturanna eta. Assalamualaikum. Randy. Waalaikumsalam, bade ka sahanya barudak? Punten bade ka Randy aya. Oh, bade ka Randy. Mangga atuh kalabat. Di jero kamarna si Randy, babaturana langsung nanya naon-naon bae anu hayang ditanyakeun, sabab penasaran ku kajadian anu kamari. Aya barudak. Punten, mah teman-teman telat tadi aku balik ke bumi. Ren, maneh kunaon? Heuh, Ren, maneh teh kunaon sih? Teuing da pokona mah teh balik Kerkom teh jadi kieu urang ngarasa ieu teh sangkut pautna jeung kapamalian. Ih ngomong teh sembarangan wae. Ya Ren, kamari abdi teh ningali artikel dina Google ngeunaan pamali balik magrib. Ternyata pamali kitu teh cek para ahli mah lain teuing kusabab hal-hal anu mistis, tapi kusabab pergantian suhu ti barang kapeting. Tuh Ren, ayeuna mah geus ngarti kan? Benar oge sih sigana mah urang salah sangka ngebabawakan hal mistis. Anggeusnya barudak, ayeuna mah urang belajar ti kasalahan nu kamari. Nu kasalahan kamari tong diulang deui nya. Bener oge sih A. Akhirna maranehna masih keneh percaya, tapi percayana henteu nyangkutkeun teuing kana hal mistis, tapi percayana kanu asup di akal. Kusabab kejadian kamari, maranehna loba nyokot pangajaran anu ayeuna diterapkeun dina kahirupan sapopoe.
Sagala. Ke bawah. Gitu. Tak kunti. Si kunti. Sina nyadar ya nu ningalikeun teh. Nyadar ya nu. Terus ngapain ada ini? Belum atuh Ngomong deui. Betul. Nu bener nu ngomong. Belum. Jemaah. Salat, minta perlindungan ke Allah. Amran juga nonton ngaranna arah itu. Yang saya nama, sareng doa tapi sholat heula. Saya nama, sholatkeun we. Nyantu atuh boro-boro dipulang. Salah. Nyantu atuh boro-boro dipulangkeun balik. Nyantu atuh boro-boro dipulangkeun. Manten. Video ngelarang teman kami sholat tadi kak. Pikiran teh ieu teh jadi kapawa. Ren kamari. Ren, ih aku lihat kamu. Ulangi. Yang gue satu barudak. Yang gue satu barudak. Orang belajar di kesalahan nunggus tong amun nangis rasa. Yang geus barudak aya nama orang belajar jika salahan nunggus kesalahan kemarin diulang deui.